Aduh, geus berang kieu kamarana borak. Si Epul itu duka kemana? Biasana sok pangisupna ka dieu. Udah tinggal hiji deui. Lewatin si Jarwo song mandian si Jarwo. Keluar. Ya, mandi. Bismillah. Mandi. Mejanya ayangku. Aduh, si Jarwo bismillah tetarung deui. Main dua kayang kayak si Jarwo teh. Ayeuna sasukuna. Tak pandian we berapa? Lah, rapi sih. Fisik kayak si manggilan tuh mana para di umur 10 bulan sini geus panjang kieu gawean geus turun bulu dari koyan ya mah. Tuh markas si balalat ieu. Samalah mangis saya baru dak F2 jatuh soalnya tempat UP di situ awi yang kalung ya. Ini namanya tinggal si Jarwo di Skopral. Duh nih nikmat kieu ngali si Kopra jeung si Jarwo. Aduh, jalan ke mana deh ya teh? Jaban nyari di badan ya teh. Ayang udah dawa duit nanti aduh, ayo. Lanjut lah kita ke warung. Akhirnya ada semua bayi hutang teh ke warung. Tapi lanjut kajian lah. Soalnya aku mang kayak dibayar nama lah. Lanjut lah. Kang. Woi. Woi, kumaha yeuh? Enon. Maha. Kang biasa ya orang nganjuk rokok. Mana nganjuk rokok hutang ge kan bayar sih. Kalau matu kagak dibayar. Mana hutang 1.500 ge saminggu can lunas ya. Bayar kumaha aing teu percaya deui ka maneh mah. Terus atuh aya nama rokok we heula 2 batang jeung Power FVJ ke sakalian duit nama kaisukan. Atuh sok. Tapi janji yo di atas materai. Bayarna Mah nyatu nganjuk sakitu we kudu di atas materai. Atuh yo. Tidak. Nuhun Kang nya. Yuk kaisukan. Nganjuk harga 3.500 we meni di atas materai aing goblok teh. Wah isukan dibayar sia tingalikeun. Aduh. Kemana deh aing tengah aja itu nganjuk rokok 2 teh jeung manehna hiji.
ngaduk. Naon nih? Aing ada gua nu maneh parantena sok tang dina stadion. Aing ngudud mana boga duit teh. Heeh. Teu aing aja nganjuk buat tak. Aing bayaranna ku maneh aing nganjukna. Goblok. Aing eueuh di Berapa utang nah? nya 3.500 aing nganjuk 3.500 we. Bener nulis di atas materai. Tapi lagi nobetan kitu geus kajing ka kumaha itu kan bayaran ya Junet. Ya. Heeh. Da mana mah loba duit. Duitna dipake beli sendal euy. Gendung, pegat. Pegat ah kalian we ku bola. Goblok. Ya ada nawan. Ah, belinya kabar tak Di mana? di situ. Oh, ke markas. Heeh. Di bawa ya, bawa. Bayar seberapa lah? 3.500 ya bayaran lah. Mana masa itu kan bayar cuma utang 3.500 ke tukang warung kan ya goblok dah. Ya. Ya kenaon di dia? Biasa orang teh yang pernah di Cijarwo. Jarwo, mana si Jarwo? Tah, Waduh suka teh jelema mah. kamari teh saya sabulan ke tukang Itu ayam nu barem itu nya sangarana. kopral itu mah Rana. Kemarin nang nyokot di Bandung. Itu teh kurang dicokot oge pada geus meunang di kalang. Musuhna teh bikin kapaeh tak berdaya. Dibebekeun we pokona ku kopral mah musuhna. Biakin. Ah, rokok beak. Ah, ngopi. Alah, maneh kusaya kopi aing bet beak. Iya kok si Junaid. Maneh ngaku goblok. Sok ngaku. Eta maneh Sok tuh nu nyakalan gelasna tuh. adalah gerhap. Nah, sok Geus maneh cari cing ku saya aing maneh kopi teh. Si Junaid. Teu boga duit. Jatuh Aing ke tang. ngangkut. Tengeuna anjing teu ngopi mah marane Si naon Junaid teh ada beakeun. urang ieu tang tadi nganjuk. Kapan aing mau ieu Si Mang lain teu. Alah maneh nu bener ieu usaha. Tah, si Junaid teh nya naon. Nah, beri ka dia kan sia. Eta kumaha urut tage. Han teh da kapan aing mau ieu ti tadi. Geus sia gantian pokona mah aing teu meunang. Henteu gantian we kumarane keduaan lah. Aing ngagantian aku mah kapan aing kita di nganjuk mah Indonesia kan itu. Aku maneh. Maneh nu loba. Ah, maneh pas di nginumna maneh soalnya nganjuk, met teu boga duit teu minum kopi aing. Han teh kan tadi kurang teh mau ieu. Tadu teh ku si Junaid tadi inung berarti si ieu si Junaid. Aing mau ieu mah. Aing. Iya ku si Junaid. Maneh ngaku goblok. Sok ngaku. Eta maneh Sok tuh nu nyakalan gelasna tuh. adalah gerhap. Nah, sok Geus maneh cari cing ku saya aing maneh kopi teh. Si Junaid. Teu boga duit. Jatuh Aing ke tang. ngangkut. Tengeuna anjing teu ngopi mah marane Si naon Junaid teh ada beakeun. urang ieu tang tadi nganjuk. Kapan aing mau ieu Si Mang lain teu. Alah maneh nu bener ieu usaha. Tah, si Junaid teh nya naon. Nah, beri ka dia kan sia. Eta kumaha urut tage. Han teh da kapan aing mau ieu ti tadi. Geus sia gantian pokona mah aing teu meunang. Henteu gantian we kumarane keduaan lah. Aing ngagantian aku mah kapan aing kita di nganjuk mah Indonesia kan itu. Aku maneh. Maneh nu loba. Ah, maneh pas di nginumna maneh soalnya nganjuk, met teu boga duit teu minum kopi aing. Han teh kan tadi kurang teh mau ieu. Tadu teh ku si Junaid tadi inung berarti si ieu si Junaid. Aing mau ieu mah. Aing. Nang teh teh lieur atuh da loba hutang tadi di hutang 3.500 meneh di atas materai gitu lah nu aya di inung kajen teuing lah aing mah. Si Junaid deui tah. Sarekan. Oh, atuh mana kira-kira we aing teu boga di kopi. Ku aing dibebekeun we. Teu da tadi teh kopi teh ari nu geus sieun nu cenah kopi cenah aing teh. Udah aing aing teh mah minum teh lah, bisi ku sieun we. Lah aing agus tengah kemana? Heeh, jadi kuduaan. Agus lah. Maneh nah beuti beakeun kopi para masa eutik we atuh sargot ewang. Maneh keur Bilang kieu, barudak udah nyampur di anjing teh. Junaid si Datuk min teh nyampur ka aing. Tah. Nah, untuk kali itu sugan aya. ah maneh datang Junaid bisa nyampur ka aing.
Aing mah bogora nyampur maneh. Aing ge hutang lieur aing ka babeng hutang deui nih. Nu eta nganjuk kitu aing di ieu atas materai kudu beli atas materai. Ku aing di. Ku aing dicarekan di Gus Ujang tadi pala masalah minum kopi. Masalah kopi diinum ku aing teh. Jeung ku si ieu tah si Junet pamawana nuduhkeun ka aing nya ku aing teh diinum atuh aing dituduhkeun mah. Stresan masalah. Heuh kajen lah biasa ke maneh ulung maneh dibebekeun. Mana yang ngebahas kuang dicarekan mana mah pundungan pisan geus tong dibahas da aing geus teu nanaon tah ayeuna geus aya sikin ayeuna urang soang nyieun tempat diuk jeung marane kan biasana sok nongkrong deket imah aing gitu tah sampe ngeunaheun bisa dari yuk ulah diharandap maneh diuk teh geus ayeuna mah soang kaleuweung ngalawi Kita sepulna orang ieu daguan heula. Kesugan we sepul mah aya bantu-bantuna. Lah dilaguan mah lila samporenam. Geus kayak ka dieu teu kudu disampeur eta mah. oh geus mana ikin diuk ayeuna mah di dieu Aing ya nyeseuh geus nanaon geus moyankeun aing ka mana deui barudak we kitu sugan aya nya baguslah aing ka barudak lah aing yang barudak we lah leumpang kape aing motor ya marenenya karena ada dari yo bet kalah dari sing wae biasa ieu po barudak hayang lieu cenah tutup ini tempat diuk di ditu beh ngarina ieu tah urang nongkrong teh ayeuna niatna erek ka kebon ngalawi kela ke tempat diuk di mana lah yo itu biasa di ditu marane sok ngaropi aing karunya aing mah sok dari diandap nu lainna gitu dan aya tilu urang di situ bisa nama sok kebon ya bo si kina ka mana kapan tadi nganter maneh nyokot eta nyokot tahun naon eta kampak Tadi mah aing teh dipikeun terus aya mimihna kita nganter ka sawah ngarek naon dah. Da minta ka sawah cenah mantel heula cenah. Kang ku aing ka dieu heula panen beureun. panen kumaha teh yo arek mangkat we urang Urang mana mah. si kina ngomong lagi rumah Lila meureun nama da ka sawah. Urang kalau geus eta ba urang aing buk bercerabik loh mana mah mere urut do awahan sia. Sia aya. Teh. wah ini nah yo bet kalangan jalan oge euy wah longsor gitu Wah, aya nu nuar ya mah euy. Ika tuh pang wasan lah tuh. Duduh. bisa teh datuk mana ya tawas kan bagus lah Aduh, ya itu sendal. eta kambak kemana kambak aduh aduh mana di mah ya si datuk Mana kunaon mana kunaon cek aing lain hati-hati siapa apa kamu wah eta was aduh ya aing ngarok si kebasuran datuk mah sombra main kadek-kadek beong gua ya aing yang tong paduan teh Soledat aing euy. geus sok Kambak aing mana ya? iya kambak mah ya geus sok buru ade we hati-hati kok lempangna kade sok sok heula mana heula yuk sok umpan deui lawan kade awas ini sini aku awas kade labu awas kade mana tuh ada teh minum aku
Hati-hati. Aduh, ya aing hese deui euy. Aduh. Mana dolor ini si anu senang lah. Ya simpen dah di dinya. Ya ada dia ya. Ada dia anggar nak. Kayak studio we dah malah nyokot. Sok mana salah. Ada mana eta? Aing nu ngajaga ti tukang. Itu menit naik na geuning euy. Tanggal awi naik di mana mana? Kumaha nanya? Dan nu aing mah. Oh iya. Kemana datuk ngalana lah aing mambung. Aing penwara we ta. Tak dia aing. Geus urang cicing di dia oh. Dari dia tangkatnya. Tatangkal lah. Tatangkal we eta mah. Ini nya mau pada teh eta jeung bangku ketang. Moang geus da mun itu mau menit lah. Jawi. Heeh, kumanya? Dibersihan di dieu ta dirokok. Geus bersihan we cek aing mah di dieu lah. Terus bersihan lah. Ambe teh hese digotong mah hese. Kalau ada soalnya Tadi badog lain. dibawa ke apa? Iya, kena hese. Bedog Tadi tadi mawa. tadi mawa. Oh iya, Kemana mau bodog? aing mawa tadi. Tepo matara bebeja mana mah mau bodog ge. Api-api biasa sina ngagawekeun ulah barudak. Yang geus kajana si datu jeung si Junaid lah urang mah diuk we di dieu. Oh, eta kebener eta na.